Adieu gerak. Aya naon atuh? Akang teh boga cita-cita ti baheula. Salayu naon? Nyeta. Sugan we dilaksanakeun. Akang ayeuna geus boga untung. Leuh untung ti mana Kang? Ah, ari awe mah cicing-cicing we, yang di aya geurnya. Sok hariwang abdi mah. Ieu geura ieu. Akang kedep pakaulan. Lamun budak dicukuran. Nanggap wayang keur hiburan. Kasusah ge kaubaran. Ieu Akang ulah janji karunya ka jabang bayi leuheung ku urang tepi mun hanteu matak nyeri kana ati. Tuh da eta nyai mah teu percaya wae. Abi masuk hariwang atuh dang Kang. Ulah cangcaya pokona mah kumaha lalaki we. Kinten-kintenna eta teh pimangpaateun. Kue atuh abang teh. Meunang riki nomplok pokona mah. Ulu-ulu teu sangkinya engkang euleus. Tak awe mah cicing we nya. Mangga kumaha engkang we abdi mah. Tulkeun lalaki pokona mah. Ieu geuranya ya. Mangga. Nyai ulah leutik hate. Kapan akang meunang lotre. Nyuparkeun kerang tresna teh. Mencit domba meleung sate. Ieu Akang urang aya geus nepi ka waktuna. Hate ngarang salugirna pedah kahayang laksana. Ah, nyaho. Cek akang ge. Urang teh bakal cukuran budak jeung Kang. Nya pokona mah lah. Sip. We pokona mah nya. Eta mah abdi mah pidu anak bae atuh Kang. Eta kudu ngabugu ka lalaki mah. Nuhun mangga. Sabab akang teh deuk meunang deui pokona mah. Eulah kenging deui Akang. Ih. Gue gede nya. Sareng hiburan atuh Kang nya. Nya. Akang edek pakaulan. Lamun budak ditukuran. Nanggap wayang keur hiburan. Kasusah ge kaubaran. Ieu Akang ulah janji karunya ka jabang bayi teu matak nyeri kana ati. Matak meulin nyeri kana ati. Sekarang akang ngicik percaya. Akang Kita dike Akang abdi mah percanten. nyangke bakal laksana pan urang berduaan kauntungan mah. Hiburan ongkongnya urang teh mencit domba ongkongnya Kang. Nya Eulah balake cerakan urang teh nya salametan anak urang. pokona mah beres we
urang